Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ieu urang bade presentasi menjelaskan unsur intrinsik na carita silihun nu judulna palihun tiwas. Unsur intrinsik nu kahiji nyaeta temana nyaeta kasarakahan palihun. Selanjutnya tokoh atau panokohan. Palihun tokona sarakah, bukti kalimana sanajan manehna rejekina geus punjul ti batur oge tekarang kurang keuntunganana, tapi lamun ngadenge batur nyaritakeun keuntungan tina pasal saja nu leuwih gede batan biasa, pikiranna sok gancang pisan, poharna dipengkolkeun karena perkara keuntungan tea. Nu kadua sidirun, panokohanna peduli atau rasional. Bukti kalimana, Pak tong tutului ngalabahar teh tengeunah hate bisi kumaha mah. Selanjutnya nu katilu ambulihun, panokohanna khawatir atawa sedih. Bukti kalimahna caturkeun saanggeus datang ka imahna ambulihun pohara kageteunana geuning sidirun balikna ngan sorangan. Selanjutnya latar tempat dan waktu. Latar waktuna menjelang malam. Mangkaning latar waktuna eta poe geus mimiti reup-reupan. Bukti kalimana mangkaning harita poe geus mimiti reup-reupan jeung laut ombakna beuki motah. Nu kadua tempatna ti laut. Bukti kalimana sakumaha pireuwaseunana hate sidirun harita geus lain dicaritakeun deui molotot ka jero laut. Sungutna calangap jeung hatena ngageter. Selanjutna suasana nu dicarita ieu nyaeta sedih. Bukti kalimana ambulihun ngan jerit bae ceurik lolongseran bari sasambat ka palihun nepi ka les kapaehan. Selanjutnya nu kaopat galurna nyaeta maju. Bukti kalimana carita dimulai saat palihun tertarik untuk berburu akar bahar di laut. Palihun jeung sidirun akhirna melaut jeung terjadi konflik karena palihun sarakah. Tibalah klimaksnya, kematian palihun diterkam oleh hiu dan diakhiri dengan sidirun berjuang untuk pulang. Bukti kalimana dina hiji poe palihun ngajual kopra di kota Batawi. Terus palihun disamber ku hiu jeung awahing ku geutes teu bisa nahan kasedih, sidirun ngan bae kapiuhan. Nu kalima puseur sawangan atawa sudut pandang. Sudut pandang dicarita ieu nyaeta orang katilu. Bukti kalimana dina hiji poe palihun ngajual kopra ka kota Batawi. Selanjutnya amanat ti carita ieu, carita palihun tiwas nyaeta ulah sarakah sabab kasarakahan bisa ngadatangkeun mamala jeung karugian. Sarta urang kudu bisa ngarasa cukup jeung syukur karena rejeki anu geus katarima. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menceritakan apa yang ada di cerita yang ada di cerita pondok yang sidirun yang berjudul Palihun Tiwas. Jadi mula-mula itu di suatu hari palihun itu menjual kopra ke kota Batawi dan di sana dia bertemu dengan salah satu pedagang yang laku dagangannya terjual dan dagang itu menjual akar bahar dan palihun tertarik untuk jual akar bahar tersebut. Akhirnya palihun tanya dari mana itu dapatnya. Pedagang tersebut menjawab dapat dari dasar laut di laut Pulau Seribu ya. Pulau Seribu. Setelah itu palihun tertarik dan dia pulang mengajak sidirun untuk
mengambil akar bahar untuk dijual karena keuntungan sangat besar. Di suatu hari Palihun dan Dirun pergi dengan perahu ke laut di Pulau Seribu dan mulai mengambil akar bahar. Yang turun itu Palihun dengan diikatkan pinggangnya dengan tambang, dan diikatkan lagi satunya lagi di pinggang si Dirun, sehingga kalau untuk Padirun kembali ke dasar laut, ke permukaan, tinggal ditarik oleh si Dirun. Suatu saat sudah cukup banyak dan si Dirun sudah memberitahu Palihun untuk sudah cukup dan saatnya pulang, dan sudah mengajak pulang. Tapi karena keserakahan Palihun, akhirnya Palihun bersikeras untuk tetap mengambil katanya sedikit lagi tanggung. Akhirnya Palihun pun menyelam lagi. Tiba-tiba ada seekor hiu yang tiba-tiba muncul dari bawah dan membelah perahu yang dinaiki oleh Palihun dan si Dirun. Nah, saat itu Palihun sedang mengambil akar bahar lagi, padahal sudah cukup banyak yang ada di perahunya. Dan kapal itu terbelah. Palihun ditelan oleh hiu dan si Dirun pun panik, terkejut, menangis, sedih. Akhirnya dia berusaha pulang dengan perahu yang sudah patah itu. Sampainya di rumah, Ambulihun atau istrinya Palihun itu bingung kenapa si Dirun pulang hanya sendiri. Dan si Dirun agak keberatan menjelaskan. Nah, akhirnya si Dirun menjelaskan bahwa Palihun itu tewas ditelan oleh hiu. Saat itulah Ambulihun setelah mendengar itu, dia nangis, sedih, dan akhirnya setelah Palihun sedih, akhirnya mereka berdua mengikhlaskan, dan selesai ceritanya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.